Lalakina henteu soleh aya kene nimbang ku panon komo ku zaman ayeuna neangan awe nu soleh mah hese. Neangan mah anu bisa nyaah ka lalakina tapi awewe eta mika nyaah lalakina kawas ka indung jeung ka bapana sakiceu tetep kageugeum asih taya di pamrih najan anggang tong hariwan anjeun mah teu kudu